Sakinah, mawadah, warahmah, Maaf, di tulisan spanduknya itu termasuk pelecehan Al-Quran, pelecehan agama. Itulah lafaz Quran loh. Dalam surat Al-Rum ayat 21. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Terus kalian tambah dengan hal-hal yang berbau seksual. Terus kalian santri lagi. Ayolah, kalau jadi santri itu, sewajarnya santri aja. Aku sebagai santri itu malu. Malu banget lihat kalian. Jadi yang wajar aja, yang wajar. Bisa kok kalian ngelucu tanpa bawa hal-hal yang kayak gitu. Bisa kok, bisa. Banget dia anu teu wajar beureun bos jadi yang seri ya mah dan yang amak beureun ninggalin naga atuh tinggal heula pan eta teh meureun batur teh keur bebungahan keur merayakan wedding keur membahagiakan temana anu beka karek beres di akadan mun bahasa Sundana mah karek beres kawin eta teh bos tingali atuh sakinah mawadah warohmah lain rek ngalecehkeun Al-Qur'an lain eta teh heueuh da kumaha niat beureun tanyakeun heula si amang-amang eta nu nyebut kituna dan maksudkeun arek ngalecehkeun Al-Qur'an siga kitu lain eta mah boa naon variasi atuh si eta mah teh nyawan seni aing mah ongko ciga beungeut-beungeut artis tapi teu apal seni bos nu kitu teh nya heueuh tingali heula boa eta teh hayang kumaha gitu hayang rada estetik gitu sugan hayang meureun eta teh niatna mah hayang supaya meriah gitu make yel-yel eta teh make yel teh teu asup kana seksual eta mata kan lamun ningali jelema teh ulah tina cangkangna hungkul atau tinggal tanyakeun ulah ka eta si amang-amang anu keur nuju membahagiakan rencangna anu keur nikahan eta teh tanyakeun ulah sok supaya we pelecehan seksual coba mang pangserlokeun pangneangankeun teh jelema eta carekan kira kurang lah kagok teh nya sok pangneangankeun eta jelema eta pangneangankeun pangnyarikeun pokona pangtegeun eta jelema eta nya lamun tepi ieu video ka maraneh ieu bantuan sok pang-share-sharekeun supaya tepi ka jelema eta hayang ngobrol langsung deh ka jeung jelema eta asli teu nyebutkeun hayang bari santri di cenah kitu teu wajar pisan maneh beungeutna nu teu wajar bos sebenarnya mah eta beungeutna nu teu wajar mah yang da kitu harsa keheul bosnya ningalina ge nya cek saha pelecehan seksual aduh parah banget ieu mah lain teu wajar eta teh variasi lamun cara ieu mah lamun cara naon ngaranna teh prakarya mah seni eta teh bos make nu kitu teh lain dalam arti urang sakinah menyebutkan sakinah mawadah warohmah teh lain arek dalam arti arek ngahina Al-Qur'an lain eta mah beda deui cuman eta mah ngasupkeun yel ngan kadinya geunaheunana gitu eta teh bahasa sakinah mawadah warohmah eta teh nyambungkeun kadinya emang geunaheun mun dijieun lagu ge eta teh geunaheun pokona malah mun ceuk budak santri mah kitu teh teu ari dinadomkeun mah bosnya sing ieu berarti teh doa jeung panganten ari kitu teh semoga jadi sakinah keluarga sakinah mawadah warohmah tah gitu cing tentrem lah pokokna mah doa terbaik si amang-amang nu nikah tong digubris jelema goblok eta mah euy aing rada gak lah ari kitu mah da resep omnya lamun ningali jelema gitu nyalahkeun tapi manehna ge salah gitu salah ngartikeun ari kitu teh jelema eta teh sabenerna mah wang tewak pokona wang ieu karungan alungkeun ka Cibuni gitu salam gondres bos.